jalma sholawat nuhurun makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Nabi naon tah sami'atuhu kami ngadangu pisan. Jalma sholawat nuhurun makam nah jalma sholawat di kajauhan lim tuhu kami aya nu mere nyaho. Jadi aya malaikat nuhurun makom Rasulullah anu nyampaikeun sholawat di mana-mana khususnya di barga bakti ayeuna disampaikan ka baginda Rasul jeung disebut ngaranna jeung disebut kolotna. Insyaallah bakal dijabah tungtungna bakal datang ka ditu urang dia. Amin ya rabbal urusan tahu nama iraha-iraha nu penting sing nepi ka ditu saukumah Kang Haji tadi. Amin ya rabbal alamin. Ieu teh acarana acara impihan unggal tahun diayakeun beres teh tujuanana keur naon ngayakeun impihan. Ayo ece lamun ka pasar rek naon balanja ka Cikurubuk rek ba Asia Plaza rek naon mun ka Dadaha rek naon rek beuleun beres teh. Da ieu ogenan ngayakeun impihan kudu apa tujuanana keur naon di bejaan ameh tere tujuanana di antara teh linail barokah terus cenah linail barokah keur ngamanangkeun berkah leres teh berkah tina naon minal ilmi tina ilmu hayang berkah ilmu maka kontak ditampilkeun di dieu tadi di dia sok aya nadoman keneh aya da kudu dipertahankeun da bagus urang aya keneh Gusti urang budakna eret-eret dan aya nah heuh ada di mana-mana itu maka di dieu pangungna di madanda ngajak ame barudak laluasa nini ame joget laluasa di dieu leres teh nah alus luar biasa pada deui da abdi di panggung da para leutik podal ku aing ameh naon ameh sugeman masyarakat utamana barudak ame sina motah di dieu keun sasanaon ieu satahun sakali ieu leres teh nah eta teh ayeuna babeh ditu geus eueuh nadoma teh geus mung geus hareraeun jadi mah alhamdulillah barudak geus SMP oge masih kena naik sina naon sina nadoman kabeh di dieu leres hayang menang naon hayang barokah tina ilmu barokah tina satahun ladang diajar dipaekeun di dieu dipentaskeun leres tanda syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala menang berkah tina ilmu komo penting ayeuna leres papapat geus dititu di dieu di Kang Dede tadi geus diwartoskeun papatahna ti sadaya geus dibejakeun naon eta teh ame berkah ilmuna urang dieu leres nah lamun hayang berkah ilmu sing naon sing hormat kanu mere ilmuna leres guru urang sadaya nu aya dieu batam berkah ilmu berkah naon deui berkah harta mana harta nu mana nu berkah tah ieu harta nu kieu nu berkah teh da ieu teh kikieuan teh lain gratisan leres sakabehna make duit leres harta nu dikaluarkeun ti saha kabeh ngaluarkeun tu orang tua ditarik leres teh eta sok adat-adatan aya ditarik teh ye cenah ka duit dia cenah hayakeun nu kieu aya ditarik ku SD teh ngomong tarik jutaan ku SMP teh ngomong tarik di ditu dia teh ngomong nah anu disalahkeun jadi DPA nah anu disalahkeun jadi TK leres teh sia di mana-mana sekarang itu Us obok-obokon sudah aing teh kulieu anggar wae lunas. Eta sia mah dikaluarkeun duitna geus dikaluarkeun nu diimah duitna bea anggar dikaluarkeun ganyaran teh boga. Da teu ikhlas. Leres teh urang dia mah ari ikhlas dijalmi saroe. Amin. Ya Rabbal lah orang tua geus korbankeun hartana keur terselenggara nepi ka 4 poe ieu. Jadi mah taralila 2 poe ge geus cukup. Di dia mah kota mikal 4 poe lalu mah duit berarti aing jongjor balik di dieu teh gara-gara duit mata ngomong anak oni berarti gede duit aing gede duit gede kahaya kon bae nu penting mah sararea ibadah leres teh nah niatan serta ibadah ngaluarkeun hartana leres nu balaleunghar di dieu ngaluarkeun hartana di dieu ngaluarkeun aya nu balaleunghar di dieu seueur hartana dikaluarkeun teh untuk siapa kieu kumaha aya Pak Haji luar biasa nyokong kana ieu acara maka ku ani ditambelkeun dina banner geus sawe segala panggede gitu ya kayak bisi kurang kieu panitia tanyakeun deui ku Pak Haji tah poe kan Dede sabaraha eta 1000 balik sakitu atuh ieu teman Pak Haji iya luar biasa jadi komo ke tadi ngabejakeunana aya ustad gratisnya engke cek aing teh Dede engke Kang Dede Agustus bakal umroh ke jadi ku haji gratis soalnya nya mudah-mudahan pada Dede itu dijabah nya berangkat umroh digratiskeun ku saha pupurieun Jawa teh jeung di ditu masa tadi teh endang miliar oh eta mah endang miliar sapoe 1 miliar ayo urang dieu aya endang miliar moal poe ieu bingung ngangan duit itu mah bingung kalau da ingan sok ngadengikeun sambutan kabeh oge lumayan
aing kana bahan-bahan aing ngomong. Lalu apakah berkah ya hartana dikeluarkan penting ayeuna bisa terjadi seperti kita gara-gara dukungan bisa kabeh pihak terutama tinu baleungha. Jadi mun baleungharna barager teu karorek kita hayang ngayakeun acara nu kieu teh sabaraha teu kudu ngalibatkeun orang tua. Leres teh sok lamun di dia aya 5 ane nu beunghar di dieu. Jeung nu beunghar 5 teh sabaraha cenah ieu teh acara teh nepi ka beres opat pentingan sabaraha kira-kira pada DKM nanyakeun ka DKM cek DKM teh kira-kira cenah 20 juta ka dieu nu beunghar kabeh diteleponan kudu beunghar hiji hayu ka dieu maneh hayu ka dieu maneh urang kumpul 5 uing urang ngopi 5 uing penting ayeuna mah nyaral saya kabeh nu beunghar kumpul tadi marga bakti kabeh di Kertanana teh Kertasari kabeh sakertasari nu beunghar kumpul 5 macara naon nu kumpul urang ngopi naon ieu teh ieu dengekeun DKM jeung barudak ayeuna terek samenan naon urusanna jeung urang lain kitu DKM teh sok lieur dengan duit ka ditu ka dieu bahkan aya proposal kudu kaluar ieu eraeun DKM teh gituan urang mah rumah ngaji tempat di datang gitu kan acara itu tempat di datang urang mah minangka ku ieu urang gembor DKM teh ku duit urang dan nu dipiwoga ku urang mah ngan duit kudu kumaha carana duit urang ame kapangi jangan di poe kiamat kitu nu beunghar bager teh ngumpul kabeh sabaraha selamanya 20 juta sok caroan bagi 5 euy leres pikeun dah 20 juta keur beunghar mah jajan sapoe leres keluarkeun bereja ka DKM kemal tong kudu mintaan ka barudak lah karunya ngomong keur lanjeureun di sakolana geus ieu di kami kabeh ditutup kabeh 20 juta anana ku nu baleunghar balajer di Sukakerta di Kertasari amin ya Rabbah siap kan itu siap mudah-mudahan nu beunghar sing balajer teu karorek amin ya Rabbah nu miskina doakeun nu beungharna ulah yang dibere wuku doakeun ulah kosong ya Allah nu beunghar di hati mudah-mudahan sing naon sing beuki naon sing beuki babari usahana ulah ieu mah semua saeutik lah beungharna korek banget atuh dikorek-korek kalau mesti korek dakeun doakeun bae kerja sama nu miskin jeung nu beunghar teh ngaliwat ka imah nu beunghar tong sok korek sia ku tanaga kira-kira tadi titah tadi buruhan meni SM dicari sampah nu beunghar teh cing atuh nu miskin teh datang ka imah nu beunghar teh ngaliwat teh aya sampah hareupan dicopot aya CCTV ka deuleu meureun kitu teh CCTV beres teh kitu urangna kudu sarwana beres tapi di itu mah bagalajeun alhamdulillah nu beunghar teh diokeun wah aya acara kieu teh mubalik cenah di anu sabaraha aya sakieu ku abi korina anu sabaraha teh ku abi itu di ditu ini deket dan beunghar teh didoakeun ngaltah hilang walana didoakeun beunghar teh nah tiba balik ada nu beunghar mah teu bisa merena naon berarti merek ku hartana leres yakin nu beunghar bager mah moal naon moal mawa imahna ka jero kubur leres imah nu jangkung lantai 3 teh moal dibawa ka jero kubur leres mobil anu panghade na teh nepi ka 3 dibawa moal ka jero kubur moal daheun motor moal dibawa duit nu kepokan dibawa moal ka jero kubur naon nu dibawa nu nuturkeun ka jero kubur saha sabaraha urang nu nuturkeun ka kubur tilu yatba'ul mayyita salasatun anu nuturkeun ka alam kubur teh ka kubur urang teh tilu nalika urang maot ge saha nu tilu teh hiji ahluhu dua makluhu nu katilu naon amaluhu ayarji'u isnani wa yabqa wahidun anu dua mah nganterkeun balik deui sanu nganterkeun balik deui hiji ahlu keluarga aya beja nu nganterkeun ka kuburan di dieu anu teu balik-balik aja dobe luhureun kuburan nyeun panggung di dinya aya henteu oh balik deui nya papapin jeung papapin gagah kitu nganter ka kuburan balik deui nuturkeun batur da sarua sieun barang teh naon sing teu kuburan bener teh kitu balik deui keluarga mah harta balik deui leres mobil nu halus balik padahal milik maneh nanti katiluna balik kabeh motor balik kabeh boro-boro kitu geus di tengah jalan urang geus balik kitu nya aya ngomong aya nu tinggalin cenah di ditu naon itu sama putu teh cokot sama putu teh dicokot artina harta mah kabeh dibawa balik deui leres tapi wayat qawahidun anu netepangan hiji naon amaluhu amal tina naon manfaat tina imah anu gedong sigrong teh eta imahna osok tara di asupan fakir miskin osok tara eta imah di asupan ku yatim piatu
nu akhirna fakir miskin yatim piatu dalahar didinya pemberikan imahna butuh pernah ngajaran dahar di kitu ajaran kali-kali kudu beunghar di onang saate fakir miskin yuk bisi hayang ngajaran dahar di imah megah model kieu bisi hayang ngajaran sare di imah megah kieu maka anu miskin bakal naon bakal atokeun akhirna ngadoakeun anu beunghar jadi ahli surga leres eta manfaatina imahna nu kadua manfaatina naonna tina mobil eta mobil sok dipake tara kudu beunghar dianterkeun wargana anu naon tetanggana anu gering tetanggana anu keur naon keureuneun tuluy kalahirkeun sok lieur nu keur keureuneun kalahirkeun penting-penting jam 12 lieur ngelomponan wae kelurahan hayang dianterkeun kelurahan padahal tetanggana boga mobil beres kudu napaka anu beunghar kitu teh ngadenge tetangga keur kalahirkeun geus kadenge rame di hareup ngomong teh beunghar keluar aya naon eta ce mun rame-rame teh ieu cenah si teteh bari ngalahirkeun atuh kareng init naon atuh kudu biru init bawa ini kana naon atuh da pangarsa da teh aya nah hade aya ieu mobil euy ngajugruk teu katingali kitu mun abdi teh izin mah make era-era sok atuh da supirna teu aya ku aing di supirna cek di beunghar abdi teu ngadu kanggo bensin nah da ieu teh minta bensin nu penting mah mane init nepi ka ditu ku aing dianterkeun oh nah kira-kira nu kitu beunghar kitu luar biasa mudah-mudahan dibiasakan karena itu eta tina manfaat tina eta nu bakal dibawa ke alam kubur mah terus eta ngabuktikan harta jalmi nu beunghar kitu hartana berkah amin ya geus disuguhkeun nu dikaluarkeun ku warga Kertasari sadayana ku orang tua sadayana ku baleunghar sadayana ku tokoh sadayana para pengusaha sadayana ka ieu pertempatan ieu teh mangrupakeun harta barokah anu bakal kapanggih jaga di poe kiamat hasilna bakal digantian di dunia kene leres balasan anak kurnu resep sabako hiji balasan anak sabaraha 10 man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha eta janji di Allah aja lamun dua dicokot hiji sabaraha hiji lamun tilu cokot dua sabaraha hiji opat cokot dua sabaraha dua eta mah hitungan matematika dunia tapi lamun hitungan Allah mah beda 10 dicokot hiji mau jadi 8 hitungan Allah naon sabana dibalas ku Allah 10 sok kira orang hitungan Allah 10 cokot hiji sabaraha Asya iya naon lain dah konek otak kira-kira geus beuting candahar sia 10 cokot hiji salapan belas dan hiji dibalas 10 lu kurang sesana salapan sama 10 jadi salapan 10 cokot 2 sabaraha 28 ya Allah 20 orang tinggal 8 bener sih iya cerai heuh dah hese atuh dipelepun 10 cokot 30 kita geus rada kabaruka tah cenah euy da kakak pagi 10 cokot 40 gitu balasan ti Allah 40 nu urang sasana turun we nepi ka 100 gitu beuki loba dikaluarkeun beuki loba balasan ti Gusti maka ieu balasanana kudu baleungharkeun ngaluarkeun keur penting ayeuna balasanana bakal sagede naon ti Gusti Allah Subhanahu wa taala teu kadeuleu cenah ayeuna mana geuning Allah kemare hayang kitu didikeun di dunia nya hayang moal mahir tempatna sok lamun diburukeun ayeuna didikeun ayeuna moal mahir tempatna tempur kita mengantarkan ke kuburan kan itu seperti kenal dua gunung emas mereka beres sok dibikin di dunia itu di mana gunung segede gitu iya 2 masing-masing diberi 2 iya mahi mau tempat tadi dia mau mahi kabeh bongkar erek arulin mau bawanya mau barawanya balik arkade maka muamahi dunia kernaon kernuna pahala ti Gusti Allah maka engke cek Allah teh di mana di ditu di akhirat beres aya nu beunghar bageur mah sadar kadinya anu bakal ngandekeun kana ridho Allah teh adalah berkah dina hartana beres mudah-mudahan urang dia ditebihkeun di jami-jami nu korek sebab nu korek mah al-bakhil manaon ba'idun minallah wa ba'idun minan nas beres jauh di jelema jauh di Gusti Allah nu korek tukang hajian disebut haji korek leres baik sholat tapi pada barang bere harawese disebut masih tukang sholat atau masih korek si korek kan nu korek
Terus so nu boga ilmu sedekahkeun ilmuna, nu boga tanaga sedekahkeun tanaga, nu boga harta komo sedekahkeun hartana, amih otakna amih ilmuna barokah, amih tanagana barokah, amih hartana oge barokah. Sekali lagi mudah-mudahan dia harta nu dikeluarkan ku sarerea keur penting ayeuna, mudah-mudahan sing tadi harta anu barokah